wabarakatuh. Wilujeng enjing permisa, tepang deui sareng simkuring. Vela Nadim Putri Astara dina acara Warta Faktual. Dina waktos ieu, simkuring bade ngadugikeun hiji warta ngeunaan sumberna virus corona. Permisa, akhir tahun 2018, di Wuhan, Cina, aya virus anyar nu loba nyebabkeun manusia sareng masyarakat di dunia terutama di Cina ngantunkeun proses penelitian di laboratorium nyatakan yen virus corona disebabkan tina pasar lauk di Wuhan, Cina. Faktor utamina nyaeta tina sato nyaeta kalong anu dijadikeun tuangkeun sadidinten masyarakat Cina. Loba korban anu geus terinfeksi virus corona nyaeta 1,5 juta jiwa. Ayeuna ge tos asup ka Indonesia kacatet kurang leuwih 252 jalma tos cager tapi aya 280 jalma nu katularan virus corona. Pamaréntahan Indonesia tos nerapkan sabaraha kabijakan nu kudu dilaksanakeun nyaeta PSBB atawa pembatasan sosial berskala besar-besaran. Nu kawitan dinten kaping 10 April 2020. Sakitu wae nu bisa simkuring sampaikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.